Aing maueuhan wae lauk teh kos aing nguseup di walungan mah. Besok mah minggu orang nguseup we ka Apip cuk. Ke Balong Kongkur nih. Korean berat ka balong aktif mah euy. Nah, Pan di ditu da senyeta dangdutan. Gandeng. nya bae atuh sabari hiburan ai maneh sih teh. Naon hubunganna anjir gandeng jeung nguseup bari lagi. Pan berat lamun kukumpul ke di dahar laut. Heh? Sok pakerlep ningan. Heh? Pan jadi teh kadenge ku Kosim. Gandeng ku dangdutan. Nying. Please kos. Pan saya teh kukumul ngalelep mah konsepna di deleh ku panon kos. Kita kuceli sih teh. Nah ais ya melong kuceli. Ya omongan si Kosim ya. Anjir. Hah, aya wae ya anjir lauk batok ya. Nah hanya berat. Ayo nama ngusip teh lauk ke arah rubuhan euy. Banyak ke isup kemenangi bibi akan. Oh pada geus banjir we meureun kamari kos. Emang banjir kamari? Banjir teh nyaho di mana? Ya apa Kosim mah? Kan kamari teh urang ge nguseup jeung si Adadan. Hadieu. Keur ngeunah-ngeunah anjir. Anteng we but anjir lauk. Banjir bandang teu kanyawan ti ditu ae laluncatan anjir si Adadan. Banjir kos. Atuh lain ngomong ai tas banjir mah ye lamun tas banjir kitu ngusipna ulah ka walungan. Mana tuh? Atunya ka gunung berat, atuh meureun lauk mah teh ngararungsi ka gunung. Jadi tuh meureun tur ngarumpul anjir na tenda pengungsian. Nying. Anggar geus ngacaprakna ieu si Kosim ampun teh. Please kos. Pan eta teh anjir lain jelema. Pan eta teh lauk. Biraku anjir di gunung bakalan aya lauk batok di ditu jeung beunteur meureunnya. Keur sari duru nya di hareupeun tenda pengungsiannya. Ya omongan si Kosim ieu. Aya wae ieu anjir ya. Lauk pinang deles. Urang mah Brad, dipikir-pikir mending keneh usaha teh tina jalan goreng Brad. Naon sih saroceng ngomong teh? Ya. Tong boro-boro tina jalan goreng. Ya, tina jalan alus oge rezeki mah kadang-kadang henteu maslahat saroceng komo tina jalan goreng aya di dinya pi omong anjing pi omongan ieu saroceng ieu. Ngomong naon di dinya sok ngalantur sih teh. Contohna ayeuna Brad tuh. Jalan geus hiji hot mic mah di urang Brad. Hararese usaha teh Brad. Nu boga motor dina motor, hariana nu boga mobil Brad. Hanya aing naon ieu saroceng. Guys, ya. Jadi si saroceng mah ieu teh usahaana teh nya dina kenceleng jalan, guys. Lamun aya jalan nu bolong, nya terus manehna bakalan nyenyekal emer geuningan. Tah ti dinya usahana mah tak. Heeh. Panya teh anjing jalan teu halal. Habis wae ieu ya, kamoceng berbulu kelek ya. Kenaon Brad? Biasa keur ngoprek si jagur ya. Isuk karabas ya. Iraha Isuk mah bisa Brad. Pasorangan ku si mah teu boga motorna ge. heueuh nyaho urang oge. Pan biasa ge nginjem nu mitoha maneh. Nah eta Brad Kosim teh keur pasea deui jeung mitoha. Pasti aku naon deui maneh kos. Iya Brad, masalahna mah teu pira aslina euy. Tepira anjir, tepira cenah si ieu mah. Harita ge pan dicor anjir mitoha maneh keur heuai. Sungutna tepira cek maneh kitu. Ayeuna naon deui Kosim? Iya Brad, pan mitoha Kosim teh tadi teh isuk-isuknya keur moyan bari bubuligir nu kangen panon poe. Kosim datang ke tukang. Kan kesangna teh nyurudcudnya. Kosim kabeneran keur mangku ucing. Alungkeun we ku Kosim teh ucing teh kana tonggongna ngarah ka bara ka lapngan Brad kesangna teh ku bulu ucing mah. Aduh ngadat anjir. Tangkurak ieu. Tepira cenah gitu. Kabayang teh ku si laing teh. Eta tongong nu leucir ku kesang dipuntangan ku ucing. Anjir tina tongong, anjir nebieun kana cangkeng meureun kabayang eta panjang ngoetna ucing.
Pan niat hati kosim mah HD berat. Banget sia ta anjir warna hijau botol sia. Maneh mah aing ka mitoha maneh mah jiga nang ke isukna nya. Modar asup neraka anjir doraka ti mitoha sih. Ya, guys. Parah aja sih mah. Hah, bisa wae ieu ya anjir ya busi sapotong ya. Siga si saroceng gitu teh. Saroceng. Saroceng. Yo, Ai maneh rek ka mana ya mau bedog segala anjir. rek mapayan tetangga, Brad. Diuk lah. Rek mapayan tatangga kumaha si teh saroceng. Please atuh ceng, si teh maneh teh pan geus kolot. Cenah ngomong kamari maneh geus pangsiun jadi preman. Ampun teuing maneh era atuh ceng ku budak. Era ku incu si teh. Kira kurang kikituan wae ai maneh. Heula, Brad. Ulah bakal salah paham, Brad. Horek naon atuh eta anjir mapai tatangga terus mau bedog. Pan, Brad, ayeuna teh gas teh keur hese, Brad. Ah, terus? Cenah cek si kosim, Brad. Heeh. Gas teh rek diganti ku tai jalma, Brad. Kumaha ieu teh diganti ku tai jalma kumaha itu? Jadi tai jalma teh sinah nguap heula, Brad. Kena jadi gas. Ya heeh sih. Aing pernah ngadenge eta. Ya terus hubunganna naon maneh ayeuna momoa bedog sagala anjir. Hah, ka tatangga. Kapan rek dipapayan tetangga teh, Brad? Sinah marodol, Brad. Nying. Ceng. Maneh ayeuna rek maksa cenah mararodolnya tatangga. Kumaha lamun tatanggana harita geus modal. Rek kita modal deui kumaneh dipaksa. Nya, Brad, kapan ieu teh, Brad tah? Gunana mau bedog teh, Brad. Rek ditodongnya kumanehnya. Jadi lamun teh daekeun teh ditodong ku aceng teh, Brad. Anjing. Kebayang beneran anjing. Mending modal, mending pae. Goblok. Please, Ceng. Ya, maksudna si Kosim nya tai jelema. Tai jelema teh eta teh anu jiga dina sepiteng, nu geus lila. Lain podol dadakan, Ceng. Ya. Da moal hurung podol dadakan mah Ceng moal. Jadi kudu diendapkeun heula lamun arek ge maneh meureunnan ka itu ka tatangga. Paling oge meureunnan menta limbah tina sapiteng. Lain nodongan tatangga titah marodol, Ceng. Anjing saroceng ieu omongeun. Hah, aya wae ieu anjir. Cubluk bitu ya.